lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun menang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhzi bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun bi rusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna Kanjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikan ratusan tahun. Kanjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun. Kanjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun. Kanjeng Nabi Sulaiman kitu keneh. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraha heula ge kararitu bae. Tenang bae, lain hiji lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nu bihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna saenggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadzayahiku biman istahza'a bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul kitulah jelema nu ngahina ka Nabi kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ke Allah ye, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ye, lain dek nurut ke para wali ye, lain dek nurut ke para ulama solihin ye. Nya nama emang dek ngaririweuh doang, dek ngaribedan doang nya nama. Dek ngaribedan doang. Kiai kakaler nyana ka kidul, kiai kakatuhu nyana ka kenca. Kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya tetep penghinaan pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget ke timbul ti ustad nu ngahina timbul ti kiai nu ngahina timbul ti jawara nu ngahina eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah dek dicilakakeun bae situ nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae mentek ge ka santri mah model cek ulama santri mah model ka modelanna naon mimiti dihina ke masantren teh dihina di ortodok Ned cari ke mana mondok aing mah zaman internet mondok pikir ku otak sia atuh lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meneuleuna. Segala make samping, kopiah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun masantrena kandas tengahna. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gusti Allah atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus tegar tah berarti tah si Juned tegar si Juned mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teh balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondok keneh gitu datang ke zaman iraha sia eureun mondok woi teh mah zaman Ki Benen teh mah
kuari mah zaman saha manya mondok eneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa kuari mah aya muludannya nanti tah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je sejuna teh tah jam saan ngomong nanya kebeneran kori nukunyana disebut teu datang karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut MC ongkoh kori ongkoh wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura harus para jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Junet tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa ened waduh mainnya MC kula kuari mubalik geus eueuh atuh ayo geus nyana kan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu kade kudu ngahina teh jeung si Judet eta sasadanya sakumaha kotok jalak budak kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad ka mana tad sial nya cek si Judet dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad tapi ngahina kene tetep pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeahna pokokna kepala KUA meleh megunya geus legegna geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai geus parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan aduh darah datang ka imah bapana Junet aya nya gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar maksudna kudu atuh teu bisa leumpah sial cak si Junet ya aya laku kos itu aing aya deui nu belah ditu Junet aya ji umur sabaraha asal geus nanyakeun umur berarti mengarah geus aya do genep mah ka 27 lain di imah ge atuh aya kunaon eta karena nyana mah mun ka mana ditungtun bae sial cak Julet teh ka aing ngahina keneh bae aya deui datang dah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aju kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanna teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh sia so amat ye atuh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge
itu diajak susah mangka atuh baradisa aja aing ge susah. Ieu mah bisi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri. Oh atuh lain deui. Mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh dek nyeun pondok lah tihang hawi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae geus sombong kunaon disumbang ku lurah nya mah embung lah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wadadas ulah dipake teh kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus mun kaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba omong padahal manjana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorolongkeun kitu salah banteu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing we geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jokos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh moal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek deuk hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah deuk ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kade dokteran desa teka sebut kusi dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat sia kuai
tak kabur dah jelema atur dokter Anus bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban Buya Kiai Buya Mama loba amat emang kieu tah eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae maca Quran maca sholawat ngaji ku batur di ustad ke ih sebodo atuh jai teh hayang ieu kamari ieu maka karek datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya anu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah gitulah sing teger urang jeung penting terus dakwah Kangjeng Nabi bersiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan lu luar biasa di Mekah karakter urang Mekah teh garalak jeung garanas palalinter bahasana kakayaanana luar biasa bangsawan anu kudu dihadapi ku Kangjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul ngajakan terus Kangjeng Nabi mulai anu narurut ka Kangjeng Nabi nu ngadengikeun ka Kangjeng Nabi teh ti kalangan handap ti kalangan bawah ti kalangan petani kecil di kalangan tukang angon, di kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran Kangjeng Nabi, kana dakwah Kangjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan. Ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektualna tinggina, ieu teh jadi cemoohan. Muhammad pengikut sia teh jelema nu marariskin nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina lamun nyage sia utusan Allah pasti jelema langsung anu harerebat sarugi bangsa nu jelema berpikir tinggi nu nuturkeun ka anjeun ternyata nu milu teh jelema kalangan bawah ulah loba omong sia mad mulai kos kitu Kangjeng Nabi teh ya Allah iya terus bae udah nges Kangjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh. Kos gitulah. Lantaran Kangjeng Nabi terus bae dakwah, garieungeun pan jelema bangsawan teh. Garieungeun pan jelema hartawan teh. Garieungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat aya eta Muhammad teu eureun-eureun ngajakan bae emang nyana boga naon sih tanyakeun coba tanyakeun ka ditu eueun nu daek nanya kabeh ge jaya hate leutikna mah sieun kabeh ge jol aya moy pamana bujah cukup bujal cukup kita lo aing Muhammad ngajakan baik ngimankeun ka pangeran teu kadeuleu pangeran ge majar teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi coba bejakeun nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah ti pangeran sok haju ngaku-ngaku jadi rasul tanyakeun bejakeun kita ku aing gitu atuh aya mandat tim bapa mah dae keluarga tuh iya Abu Jahal muara jasa nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal hiji Nadhr bin Harith dua Abdullah bin Abi Umayyah tilu Naufal bin Khuwailid coba nanya ka ditu si Abu Jahal aing di dieu nungguan moal ka mamana aing bari ngopi tanya ka itu mad aya naon cek Kangjeng emang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami maksudna
cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh dia tuh sungut kula masa kikieuna bae lain kitu ieu ngajakan bertauhidkan Allah ngajakan iman ke Allah ngajakan iman ke anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah boga kakuatan naon sih bejakeun ka emang kula boga Al-Qur'an gitu nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah Al-Quran eta adalah kalamullah anu nganyatakeun di jero Al-Quran adalah Allah teh khalaqas samawati wal ard nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina bejakeun ka mangga ditu bejakeun bahwa Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun bejakeun eta sia bahasa kitu menang di mana sih aing kakarek ngadaeng cerita bahasa kos kitu tah jadi penggede urang asana teh bahasa kos kitu teh ti budayawan urang mah eta sareng sih mah nang ti Allah lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun tadi tu itu Al-Qur'an ieu mukjizat ti Gusti Allah ulah sambarangan guys desa kitu doang aing mah nanya kalian kayak laporan heula ka Mbah aing laporan kumaha cek Abu Jahal nador waduh ulah waduh sia so jumaluh kitu bahasana ngeunaheun indah jasa eueuh tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae hajum luka ditu sia dipecat sia ku aing kakarak ku aing diutus sakitu coba cak Abu Jahal coba aing ngadeikeun kos kumaha sih coba ye nu kadenge ku kula mah kieu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ Abu Jahal nundutan cak lador hi bapak moyang urang nundutan ngorejat teh terus kamana terus emang geus anggeus ya heuh jeung ngeunaheun cak Abu Jahal teh tapi sia diulah ararima delana cek heula atuh tapi bener oke cek Abu Jahal ditilik-tilik eta bahasa sahanya itu pugu bahasa pangeran teh cek Haris teh aiku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hate aing sebenarnya ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos ditu teh mah lain bahasa manusia atuh cak nopal deh orang iman mah yes ya bah iman segala anu dikamanakeun beungeut aing pan aing teh kokolot lembur nya kudu milu ka budak kamari sok sambarangan geus dengekeun baheulana Kangjeng Nabi mah tu dakwah deui bae dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan ulah ka Uza, ulah ka Lata, ulah ka Manat sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah pangeran ma alladzi khalaqas samawati wal ard
anu ngadamel langit 7 lapis, bumi 7 lapis, wa ja'ala zulumati wan nur, terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ara rasul. Terus teu eureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah. Beuki puyang we Abu Jahal. Garieun aing ngadengena ge. Geus. Coba nador. Coba. Gitu Abdullah bin Abi Umayyah. Nobal kada. Coba bedakeun eta ka Muhammad gitu. Lamun nya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul, kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an. Bejakeun kitu kanyana kahayang mah ditonton gitu turunna. Ditonton lamun endek turun deui ayat bejaan urang kabehan urang leuleuh bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan bejakeun gitu kamu bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasul. Kami kabehan gitu ahli-ahli Mekah, bangsawan Mekah, manusia intelek, cak urang Cisoka mah intelek salah ngomong. Nah moal iman gitu ke anjeun Muhammad bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan wa ma huwa arbatun minal malaikati diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah. Tah lamun bisa kitu kakalak aing iman gitu. Eta pan pamenta pohara jasa eta. Kahiji. Nomor kedua bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia. Bejakeun ka Allah kitu. Antak naon ngutus rasul teh malaikat. Jelema dari jelema deui mah aing mah kos kitu keneh. Komo kos Muhammad ba jelema leutik. Coba kitu minta malaikat bae nu jadi rasul. Atawa malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul. Kitu bae sih antak naon ulah hese-hese. Ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kabehan. Segala manat uzapan eta mah pangeran. Buh dijieun gepan tina emas, tina batu. Engke mun pangeran maraheun kumaha? Ya kan Muhammad ulah sok sambarangan ngomong. Hiji coba kitab turunkeun, iringkeun ku malaikat, bejakeun bahwa ieu Quran teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah. Kahiji. Mereka duana bejakeun gitu. Anu bagus mah mantak naon gitu turun be malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah. Cung kitu. Bejak turunlah ayat ieu. Sasakalana kos kitu. Asbab nuzul. Barang mantas dipentak ku penggede Mekah, malaikat Jibril turun ka Kangjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walau nazzalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban ay maktuban tegas mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicarerekel diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit
aya kadele dicekel ku manehanana ku leungeunna eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrum mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampa dicekel dibuka ku jana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomongna aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ieu mah kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana imbul penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayangna Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrum kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun Allah alam bimuradi wa qalu cik ahli Mekah laula hala laula di dieu teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahum aya dua aya laula imtinaiyah laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah istilah alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la nu mantak di dieu ge asupna kana fi'il berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh haju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu mah atuh padi teu pugul teu kaharu sapira anak si Abdullah sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deuk kumaha percayaan urang atuh penghinaan anu luar biasa kakang nu mata lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tika-tika acan teu kudu dilawan ku peureut teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak ku jana ji itulah sangat tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak ngeringsek pokona mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon gitu kayak ente kuat ya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah suan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nyana geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia diomongkeun geus sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus kadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun
lulus cek Allah sia lulus ya lulus mal kebal gak diusir sia ya lulus iya tuh mantap maka Allah baik ulah muntah yang kajelema kakarak mantap encan di kukumahakeun di ciduhan ge di imana cih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antapkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah ngan ulah ka ngadoa can naon encan naon mun ngadoa batal sedangkan namun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere setruk saeutik bae setruk ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakara kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih non aing hayang neluh si eta tah berget jasa aing mah jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu nganasehatan nya kiai si neluh ye tuh kiai ge jelema emang kiai embe wah kita akur ya kiai kita akur ya itu sarwana tuh kos gitu ulah gitu delekeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal wa ka ngahina ka agama bae ke lamun ngahina ka agama ka karak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay halla kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nya ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing mah bahasa belu teh mana tah belu Tempat cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teh mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nyana moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana haju malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama moal iman bae ahli Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah jadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedangkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedangkeun dunia mapan kudu nikmati kaladzatan jeung kangeunahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang aing teh beusi dilarang kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pang aing mah bupati pan aing mah camat pang aing mah lurah pan aing mah RT ieu RT baheula lain nu kuari lain ieu kerja di Mekah pan aing mah RT, pan aing mah RW, pan aing mah RK, Jaro, jore jasa teh Jaro.
pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden, manya kudu iman ke Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanna teu hayang aing kudu iman ke jelema anu teu boga jabatan. Mun endeg ge mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma, sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi, kahalangan ku kamulyaan lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja. Etalah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba duniana. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza, tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh, barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis karena CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deh karena Fortuner diceli. Barang boga baby band manggus kikiuan hese jang tulak cangkeng. Harta dele di lembur orang anu ngadadak sugi. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah, dele keadigunganana, dele katakaburanana. Barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat, barang diangkat jadi Kapolres geus teu hayang, barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti. Geus teu ngadenge kana nasehat, barang diangkat jadi gubernur, komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabladieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun, jelema anu dijadikan kepala suku, jelema anu disepuhkeun, dikolotkeun dirinya, dihormati sagala jadi patanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Ana aing mulya, manya nu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka kuari kitu bae. Mantap ke Masya Allah jasa komo di urang mah ieu leuleuh pejabat teh ari sinin ka rakyat, baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah. Ku ari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg ku ari mah. Geus ulah cacampuran. Mantap ke kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah, lain kudu jadi musuh, satungtungnya can bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana. Komo nu koneng naon karta? Nu koneng naon nu koneng? Nya de asal kiai asup ka Golkar wassalam. Intaha wis tutug apa ka kiaianana. Beres geus pokona. Atawa kiai anu menta proposal anggeus atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah. Emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan bea kabeh. Masyarakat embung ngaji, santri embung ngaji. Emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam, ruhani naik teu hayangeun ngaji, ilmu tinggal ilmu. Kenyataan bae mah kenyataan. Garut sa Garut, Bandung sa Bandung, Tangerang mah alhamdulillah eueuh, nu kaliwat araya kabeh. Dideuleuh ku mata urang, asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam. Embungeun ngaji ka kiai. Geus ulah nyaritakeun haram jeung halal tah mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil. Loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya. Ceknya nama aing teu maca meureun Ihya. Jauh ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pemerintah, malah mah. Tereuy ku sia malah mah. Tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna, Pandeglang saha kiaina, Serang saha kiaina, Tangerang saha kiaina. Tinggal 3 deui ge teu sampurna santri. Nu hiji lehoan bae. Nu hiji
ayo kenyataan deh kula mah dek dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadi nanyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian tadi ajian mah pae meureun ji baca kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya emang sekalian bawel ya lantaran iya jadi kenyataan 100%. Masya Allah anu kulanya hobat Tasik Malaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaanku koneng angges intaha wis tutup apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa dalil mah los tamah ya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ih ngaji ke mana sih aduh kajeun ieu mah dipake ka bendu ge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gergeten bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digergetan ku Allah kajeun ieu mah digergetan ge cenah camat lo sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sodaqoh aing mah boga hujah jelema sombongan deui sodaqoh ngaranna ayo guys ieu mah mana hancur je Masya Allah lain lalagaan nih mah komo ka dieuna bisa anu ngomong sama kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna joreng pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh keuna abak lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyatakna bae insyaallah ilmu gede ku gedena loba ku lobana ai teu bisa disalurkeun mah deuk kumaha atuh ieu ya cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan teh maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzarun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta hampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jangan menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dia teu diengkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna ka maranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke aing disiksa cek Gusti Allah entak moal diturunkeun kita deudeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun
nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mentak walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat la ja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung bake nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge ulah nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun pararaeh hatung ge lamun kula ada nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mah moal kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayal bisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak nya ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge pamenta diturunkeun kitab lain deuk iman ieu pamenta yang turun malaikat lain deuk iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhliya bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun birusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengsarikeun ku kaumna Kangjeng Nabi Nuh disengsarikeun disengsarikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Hud disengsarikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Yusuf disengsarikeun sababaraha tahun Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengsarikeun, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraha heula ge kararitu bae. Tenang bae, lain hiji, lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nubihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna saenggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina
tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadayahiku biman istahza'abika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan. Tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul, kitulah jelema nu ngahina ka Nabi, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin. Engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ke Allah ieu, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ieu, lain dek nurut ke para wali ieu, lain dek nurut ke para ulama solihin ieu. Nya nama emang dek ngaririweuh doang, dek ngaribedan doang nya nama. Dek ngaribedan doang. Kiai ka kaler nyana ka kidul, kiai ka katuhu nyana ka kenca, kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya. Tetep penghinaan, pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget. Ke timbul ti ustad nu ngahina, timbul ti kiai nu ngahina, timbul ti jawara nu ngahina. Eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai. Coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah. Dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae. Mentek ge ka santri mah model cek ulama. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke masantren teh dihina, di ortodok. Ned, cari ke mana? Mondok aing mah. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet da aing meuneuleuna. Segala mah ke samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun masantrena kandas tengah. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jalji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hak-hakan hak iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teh balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondok keneh gitu datang ka zaman iraha sia eureun mondok woi teh mah zaman Ki Benen teh mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa kuari mah aya muludan nya titah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna teh tah jam saan ngomongna nya kabeneran kori nu kunyana disebut teu datang karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut MC ongkoh kori ongkoh wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura harus para jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned waduh maknya MC kula kori kuari mubalek geus eueuh atuh ayo geus jan akan jadi mubalek Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batuh kade kudu ngahina teh ji si Juned eta sasadanya
sakumaha kotok jalak budak kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad kamana tad sial jas cek si Jun dek pondok sia tad geus tad bari di ustad tapi ngahina kene tetep pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancrit kopeahna pokona kepala KUA meleh megunya geus legegna geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai geus parawan-parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan aduh darah datang ka imah bapana Junaid aya aya nya indek gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar-luar maksudna kudu atuh teu bisa leumpah ya cak si Junaid ya aya laku kos itu aing aya deui nu belah ditu Junaid aya ji umur sabaraha asal geus tanyakeun umur berarti mengarah geus aya do genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun ka mana ditungtun bae sial cak Junaid teh ka aing ahina keneh bae aya deui datang dah Junaid aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anak kula ge di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aju kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junaid aing nikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe tuh ngan tetap si Junaid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanna teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh sia so amat ye teh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mangke atuh baradisa aja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh dek nyieun pondok lah tihang awi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teh loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurahnya mah embungeun lah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wadadas ulah dipake teh mah kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian
emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus aning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya Ustaz mangnya ditegor tan mungkus bae si kosi ulah loba omong padahal manjana ge mikir emang salah aing ya ke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing we geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah aing ye salah aing ye mungkus kieu mah ieu mah teri jakos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh moal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmu nu Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk mamanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu gadenge buya nu gadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kade dokteran desa teka sebut ku si dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat sia ku aing tak kabur da jelema mah atur mah dokteran des bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa saya ngaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama loba amat emang kitu eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae baca Quran baca sholawat ngaji ku batur di ustad ke ih sebodo atuh jaing teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan tanjeurkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul
Karim kena bisa carian takrib tekudu jaka jauh-jauh helanan babarengan kek mun anak dages boga pilihan jakula geus ngaji amil didinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha kenyataan seperti eta mantap loba anu gergeten kakula kajun aing mah digergetan kajun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih kul